Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dina hiji waktos anjeunna naik kuda. Pepenak jeung jalmi tukang mabok mun aya namanya. Di jalan ditaros ku eta tukang mabok. Tuan Syekh. Naon assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon jang? Ye Tuan Syekh. Ari abdi jalmi kieu lacut kieu. Ari abdi teh jalmi tukang maksiat kieu. Nya ari abdi teh mun dikeresakeun janten waliullah, pantes abdi tukang maksiat, tukang mabok, tukang zina. Jadi waliullah, jadi kekasih Allah. Kumaha diwalar ku Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, anjeun nyebatkeun pikeun Allah mah jalmi tukang maksiat pantes jadi waliullah. Pan seueur ka waliullah anu jadi ku Allah diangkat tina naon? Tina kamaksiatana jadi waliullah. Seueur. Aulia Allah pantes tukang maksiat lamun tos diangkat ku Gusti Allah janten kakasihna Allah pantes Syekh Abdul Qadir Jailani. Ari sugan teh eta jalmi teh moal naros deui kadua kalina dupi Tuan Syekh pan Tuan Syekh teh waliullah kakasih Allah bahkan sultanul aulia mun dikersakeun Gusti Allah salira jadi abdi tukang maksiat nah pantes nembe Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani teu ngawaler naon walaranana nyurucudkeun Cisoca. Tadi mah jalmi tukang maksiat pantas jadi wali, ya wali nabi san lamun ditakdirkeun Gusti Allah jadi tukang maksiat teu ngawaler. Neme anjeunna syukuran Gusti Allah. Alhamdulillah. Lamun urang ninggal jalmi-jalmi wargi urang can bisa ibadah ulah ngemponis ahli neraka. Ulah memponis jalmi tara ibadah. Ulah memponis. Dan teu apal urang teh keur aya di jalan masing-masing. Dieung teuing eta keur aya di kencang ke makatuhu. Urang keur di katu mengko ka kenca teu apal hirup urang teh. Ngan urang nyungkeun ka Gusti Allah hayang lempeng we terus salamina. Ngan urang ngadoakeun wargi-wargi urang can bisa ibadah. Didoakeun ku urang cekap sakitu da. Urusan hidayah mah lain urang ngatur. Tapi urusan hidayah mah Allah nu ngatur. Nyungkeun we ka Gusti Allah. Dalin gara-gara ajengan sesegara kiai jalma insaf teh. Hidayah di Gusti Allah. We eta mah lungsur. Dan tanpa ajengan tanpa kiai Allah lungsur hidayah mah lungsur hidayah. Maka urang mah kapercanten janten wasilah kiai mah ajengan mah santri mah jadi wasilah kangen nerangkeun agama ngalangkeun di sana. Jadi wasilah hungkul, pelantara hungkul. Da hidayah tos lungsur mah teu kada aya kiai teh ajengan da aya hidayah lungsur. Punten eta teh. Ulah ngaku-ngaku teuing. Da Allah nu masan hidayah. Da urang ge dipasan hidayah ku Gusti Allah. Mata